Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rambes. Simkuring lega robot ngawilujengkeun khusus kadulur simkuring. Grup Pergosi, Pergosi. Persatuan Gotong Singa. Heeh. Ringkang Gandrung. Nah, Anu kalesan ayeuna sumanget pisan nuju ngabangun grup Sisingaan. Simkuring ngaraos reus pisan ngawakilan tangtosna keluarga besar almarhum pun Bapak Parobot mangga memulai seni urang ya kembangkeun seni Sisingaan mung tiasa mah saran si Simkuring pake ilmu-ilmu urang aslina urang Subangnya Sisingaan ulah saukur panghias hungkul syarat tungkul bumbu unggul, tapi Sisingaan kudu bisa mandiri, berdiri sendiri, bahwa Sisingaan punya keutuhan secara sajian. Contoh luka hiji bubukana juga kumaha. Ya. Luka dua tabehanna juga kumaha. Nah, ibingana juga kumaha. Oge aya atraksi-atraksina juga kumaha. Bikin menarik tangtosna moal insar gitu we ku proses latihan. Mangga wilujeng tetap berproses latihan mun tiasa saran Simkuring aya urang tiasa lawan lebih latih jumpingkeun ahli Sisingaan lah anu ngadu pengalaman ngarah kaarahkeun da Sisingaan mah lain ukur teori ya tapi memang fisiknya nyata bahwa memang kunaon urang Subang karuatan tina wedang Sisingaan kulantaran latar belakangna baheula mah tukang macul, tukang kasawah, tukang kabon, tukang ngalasulu. Jadi geus kuat tukang tangungna naon teh jadi. Nah eta mungkin jadi dasar bahwa kita tidak bisa instan begitu saja. Dalam artian untuk generasi sekarang jangan pernah takut rek ngadiri ke Sisingaan di versi Soreang, versi Bandung tangtosna. Mangga pun Bapak oge cantos jarius terbuka pek wae. Da kesenian mah beuki loba nu make beuki karasa yen kesenian teh aya daripada lu saeutik lo make beuki leungit beuki eueuh tah. Ngarai Simkuring wakilan almarhum Bapak wilujeng ka balan-balan di Ringkang Gandrung. Mangga tapi mudah-mudahan tetap berproses ke arah gaduh Sisingaan anu berkualitas. Amin. Namun sanes kuantitas na unggul tapi kualitas babeuna, kualitas ibinganana, kualitas nangungna, atraksina oge cing karaos bahwa Sisingaan ieu benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Amin. Nah, khususnya di masyarakat teu mana utamina anu sok mudah-mudahannya di lingkungan Bandung ayeuna bunga Junatan teh hoyong lengkap Sisingaan teh Ringkang Gandrung. Nah, nganu hartos kulawan nah bakal hoyong ditangkap kulantaran gaduh potensi, gaduh misalnya gaduh prestasi. Jadi kejarlah prestasi itu, kejarlah potensi itu, kejarlah segala apa-apa yang menjadi baik untuk perjalanan Sisingaan. Luar biasa ketika katanya tadi dari leg track ya Sisingaan, terus latihan bareng jeung omak utamina mah nu Sisingaan mah fisik ya. Lain dengan lantaran kudu dibangun berenang ari fisik mah wayahna olahragana nya. Oge pemanasanna warming up-na seperti itu. Terus oge aya unsur wiraga wirahma wirasana. Teu saukur ujung aja geuleuh suruh pas suruh gitu. Tapi lamun papais kena tilu ibingan dina mantes insyaallah eta bakal akur jeung teorina. Amin. Ya. Maka wilujeng sukses kanggo Sisingaan Ringkang Gandrung.